masyarakat puyeng. Aya nu geus bencitan kotok 12 lebaran teu jadi. Geus meuli tiket teu ka Surabaya ka Sumatera, neuk meuli tiket geus meuli tiket ka Jawa Tengah. Lebarannya diundur. Ala beungkeutan la ilaha illallah pudar. Sehingga main serang-serangan antara NU jeung Muhammadiyah supaya nyaho bae mah. Supaya nyaho lain sinis lain. Netralkeun pikiran urang. Akibatna teu daek ngahiji nangtukeun tanggal 1 Ramadan Muhammadiyah jeung NU teu ngahiji padahal mah dibeungkeut ku la ilaha illallah. Nangtukeun lebaran teu bisa ngahiji padahal mah la ilaha illallah. Tah kadege ku ceuli sia karitu tadi luhur tolol. Ka mana teh beungkeutan la ilaha illallah na? Dibeungkeut dina Al-Qur'an mah. Ya ayyuhalladzina amanu beungkeutan la ilaha illallah na ku kepentingan dunia hayang boga kursi anu empuk embol-embolan sehingga main sinis tinsan main serang-serangan padahal mah kursi embol-embolan mah tuh meuli bae si mantak naon. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hei para mukminun di mana bae ayana anjeun maka pansa beungkeut dibeungkeut ku kalimatum thayyibah la ilaha illallah. Satungtung nu maca la ilaha illallah sadunya eta teh sabeungkeutan dulur berarti urang di Jawa Barat di Banten jeung nu la ilaha illallah Jawa Tengah dulur jeung nu la ilaha illallah di Surabaya Jawa Timur dulur jeung nu la ilaha illallah di Medan sama itu juga saudaralah. Jeung nu aya di Sumatera itu pun sama masih saudara. Di Aceh wih masih dulur. Anu aya di Baduy we dulur kene dia gak sarua eta maka karake sa-Indonesia nasional horenganan jeung nu aya di Singapura. Eta ge sarua dulur di Malaysia, dulur di Thailand, dulur di RRC dulur urang gene, di Walanda ge dulur, di Emrik dulur. Sarua geus puguh nu aya di Arab mah teh mah dulurna ge dulurna pisan di Baghdad, Turki, Pakistan, India sarua nehi sarua dulu dibeungkeut ku kalimatun thayyibah la ilaha illallah. Kunaon haju ku ari pasaliyah Muhammadiyah jeung NU teh kos lain dulur. Muhammadiyah NU jeung HTI teh kos lain dulur. Muhammadiyah HTI NU jeung Islam huru teh kos lain dulur padahal mah beungkeutanana sarua la ilaha illallah. Nu manta kokos lain dulur lantaran aya dipasinikeun Muhammadiyah jeung NU teh pasini jabatan. Sarua hayang pada ngarasa deukeut di pemerintahan, hayang boga lolongkrang jang darariuk maranehanana. Nu baheula Muhammadiyah dijadikeun anak emas di zaman Pak Harto, NU teu pernah dibere
kabeladiana diperjuangkeun sinis bae NU ka Muhammadiyah. Akhirna dengan keistimewaan gerak NU dilindihlah Muhammadiyah ku NU lah jadi anak emas. Nah tina kepentingan etalah akhirna Muhammadiyah jeung NU tidak sinergis padahal mah beungkeutanana la ilaha illallah. Tuh datang ke kuari tengah hiji lantaran masinikeun posisi NU sabaraha di negara, posisi Muhammadiyah sabaraha di negara, di sliding kuari ku HTI langsung ke tubuh negara, ujug-ujug aya di laluhur bae beuki kapanasan Muhammadiyah jeung NU tidak sinergis jeung HTI padahal beungkeutanana mah la ilaha illallah. Terjadilah guari berbagai partai nyen PKS eta teh di jerona menang Islam la ilaha illallah aya PKB eta teh NU la ilaha illallah aya fan eta teh nang Muhammadiyah jeung berbagai organisasi jeung berbagai partai aya bintang bulan teh PBB di Tangerang mah bintang bulan teh Kopea Peci Haji Sanusi. Tuh dengan kepentingan etala beungkeutan la ilaha illallah pudar sehingga main serang-serangan antara NU jeung Muhammadiyah supaya nyaho bae mah supaya nyaho lain sinis lain netralkeun pikiran urang akibatna teu daek ngahiji nangtukeun tanggal 1 Ramadan Muhammadiyah jeung NU teu ngahiji padahal mah dibeungkeut ku la ilaha illallah. Nangtukeun lebaran teu bisa ngahiji padahal mah la ilaha illallah. Tah kadege ku Celisia karitu tadi luhur tolol ka mana teh beungkeutan la ilaha illallah na dibeungkeut dina Al-Qur'an mah ya ayyuhalladzina amanu beungkeutan la ilaha illallah na ku kepentingan dunia hayang boga kursi anu empuk embol-embolan sehingga main sinis tinsan main serang-serangan padahal mah kursi embol-embolan mah tuh meuli bae si mantak naon lain kitu cenah kiai lain nyaho blon seperti etalah sampai iraha wallahu alam urang dek nuturkeun ka modal kos karan itu dengekeun ku Celisia kepentingan anu dia tonjolkeun dek iraha ngahijina masyarakat puyeng aya nu geus bencitan kotok 12 lebaran teu jadi geus meuli tiket ka Surabaya ka Sumatera geus meuli tiket geus meuli tiket ka Jawa Tengah lebarannya diundur. Patutkah seperti itu kita ikuti? Bertanya Tuhan, kita sebagai rakyat yang sudah memasrahkan seluruhnya kepada pimpinan kita, tapi ternyata seperti itu. Dengan kepentingan masing-masing di organisasi dan di partai, urang rakyat jadi korban. Kadenge ku Celisia. Tahu kos gitu hanya kepentingan kursi ngembol. Atau meuli bae. Balik deui kana tadi tah. Aya organisasi Islam naon bae ge moal dilingseun lantaran besi kaserang kepentinganana. Geus diisu-isukeunana ge geus teu bagus bae kajian ku kumaha ge sebab di luhur geus rapet. Jang nangtukeun perbut kedudukan. Seperti itulah negara. Padahal mah NU mah organisasi sosial keagamaan tiba heula diciptakeun ku Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ulah sok milu-milu urusan negara lain berarti teu milu teh aju leupas lain
tetapi jadi penasehat na ulah sok kaju hayang cicing di dinya. Tetapi ku ari mamarilu di PKB orang NU, nu di NU orang PKB, anu diuk di DPR orang PKB, bahkan nu jadi menteri orang PKB orang NU. Ieu si kumaha ngepuyeng ka sia. Kitu kene Muhammadiyah nu di organisasina si eta, nu di DPR na si eta. Ajo, nu di partai na ge si eta. Iku kumaha lalakonna. Maka wajarlah lamun pasalia seperti itulah Indonesia teu bisa ngahiji. Torojol hate idek yeun khalifah diserang ku Muhammadiyah jeung NU. Itu kene Islam khurujna naonan cenah eta temanya dakwah teh model kos galari itu. Nyaritakeun fadilah-fadilah dari masjid ke masjid. Masa Islam harus begitu dakwahnya? Teu bareres Indonesia. Terus Islam jeung Islam teh bercokol. Tinggal Kristen bengenahan cakaritanu. Inilah makanan gue. Mentakarita nu masuk ke NU kasih uang, terimalah oleh NU, kasih Muhammadiyah, terimalah oleh Muhammadiyah, dikasihlah ke pesantren modern, diterimalah, emang lagi nungguin. Ke pesantren Salafiyah ge nyangakeun nurut, cium tangan, goblok. Makanan kafir. Seperti itulah. Ieu mah ngomong urang pada urang na bae. Engke ente di ditu ngomong kieu deui. Ke di ditu ngomong kieu deui, kanyahoan lah ku kabehan. Mentek banget organisasi teh kararas sep banget na dong horeng hatena mah bopeng. Urang hese nuturkeun jakarasa ku urang. Seperti eta lah. Eta kakarak di organisasi komo di partai. Mejeuna lamun jadi makanan malaikat zabaniyah. Menit milu urang ngadugos ka ditu. Bohong sia. Mal-mal ge di hareupeun aing. Pugu sia nu pangheulaan. Ulah sok cilak-cilak ka gigir. Maksudna kumaha? Masya Allah karim. Islam makalbun yan lir tebeja jeung adegan imah. Ya syudu badhu babon. Anu bisa kuat jeung rapih nu hiji nguatan nu hiji di urang nyeun imah mimiti nyeun pondasi heula diukur pondasina ge ieu urang deuk nyeun imah teh di tingkat apa henteu. Lamun henteu di tingkat cukup bae atuh make racuk-racuk, tapi lamun deuk di tingkat bae kudu make ceker kotok. Ceker kotok ge cenah lah sih masuk ayam-ayaman. Tingkat bagian nek sabaraha tingkat ieu teh satingkat dua tingkat tilu tingkat lantai nek sabaraha diukur sesuai jeung ilmu pembangunan insinyur arsitektur. Silakan. Setelah dibangun pondasina naik ku ari besi tuluy dipasang tuluy pangrari pangrari curcar cor kemudian langsung kuda-kuda tuluy pasang dan lain sebagainya. Ieu nu hiji nguatan jeung hiji deui beuh mun eueuh tihangan rubuh ta imah tiha nu mantak kudu diatur mana besi nujang tihang mana besi nujang pangrari selum. Udah sok ngomong sih mah teh naon. Tuh. Ayo. Ukuranna gatukan lain-lain tergantung lantai-lantaina. Kudu sadar urang ge, urang teh ieu teh jadi pondasi, apakah jadi selub, apakah jadi tihang, apakah urang teh ieu teh jadi panglari, apakah jadi kuda-kuda, atawa jadi kaso, jadi reng, kudu sadar urang hirup. Apakah orang jadi kenteng nupang bahaya-bahaya nama sakadar jadi panutup kenteng itu naon ngaranna? Lisbang. Lisbang makan gunana pamantes doang. Ya teu bake lisbang ge naon? Teu bantak naon imah teu bake lisbang, teu bantak naon.
tapi eta kan lamun teu diisbangan kan teu pantes. Nah aya hirup anu jadi pamantes doang tah cara si eta pamantes doang gitu guna tapi kan lamun pamantes teu bagus nya nama kahujanan kanginan ge keropok kebal-kebal mah nya nama loba kahujanan bolong di sisi digigir kayak dirorot jadi panghurung. Itulah Islam, itulah agama. Percis Kangjeng Nabi nyieun contoh melalui bangunan iman. Mantak naon urang lamun ngahiji atuh tama organisasi mah organisasi bae Muhammadiyah keun bae tama pimpinanana baheula Kiai Haji Muhammad Dahlan tahun 12 atuh du DNU baekeun we tama pimpinanna Kiai Haji Hasyim Asy'ari 26 atukeun bae hatay mah hatay huruf bae berjuang babarengan di bumi pertiwi Indonesia tapi satu arah negakeun agama ulah pas ini mantak naon hiji keun ngeunaheunkan urang nu dihandap ieu teh berharap urang teh berharap ngahiji masyaallah karim masyaallah kunaon haju pasaliakos kitu hanya gara-gara nu ieu mah diangkat jadi menteri nu ieu tersisih berbeda nu ieu diangkat posisina teh di eta nu ieu mah henteu berbeda hanya dengan posisi-posisi mereka urang jadi korban. Na'udzubillah min dzalik wa min dzalik wa min dzalik wa min dzalik wa min dzalik. Ya karim. Dibengket urang ku la ilaha illallah. Nu mantak kanyahoan ku urang tanpa aya muatan maka mari keur demo pimpinan Habib Rizieq. NU milu sanajan pimpinan nama ngaulah Muhammadiyah milu HTI milu khuruj milu kabeh milu dibuka baju-baju kepentingan anak satu suara untuk menghilangkan melenyapkan penistaan Al-Quran mantak naon teh lamun kitu terus urang kan memandang jaheul. Nuta tadina Muhammadiyah tilok maca sholawat datang ke Jakarta ya Nabi salam alaika ya Rasul. Oh Muhammadiyah milunya nage jeh kabeh gitu marhaba. Waduh Masya Allah terbang marawis ayah tuh di situ. Mantak naon gitu maksudnya ngahiji urang resep dah. Tinggalkan habak pimpinan-pimpinan anu berkepentingan tanggeun urang kos kitu tah. Tah mah sabodo tah mah motif naon urang makan ieu mah sakadar menilai jaheuh aing ngahiji mah resep. Haju katuar tah henteu cenah. Engke katuar teh bakal. Emang bakal hasil aya. Insyaallah. Sebab lamun ieu teu berhasil kiamat Indonesia. Percaya. Deuleukeun. Lamun nyana henteu kategor kiamat. Cenah pan kiai perang. Aju kiai ku aing atuh pokona mengerahkeun sia heula ti heula. Aduh. Ya Allah. Atuh aing jang naon boga murid atuh. Ya Allah ya karim. Masya Allah aja kiai kumaha ya tenang bo manya kudu ninggalku itu hizib geus dipuasan nyawa-nyawa siap berangkat aing geus aya di itu di istana maksudna ngopi bareng. Ya Allah ya Rabbi makir carita tah satu suara. Nah hiji urang kan mengamati urang. Polisi anu tadi sangar ge make kopiah haji. Make sorban nyana sarua bae. Sabodo tah mah motif naon nu penting nu jelas nyana milu kitu bae sih. Cenah diinstruksikeun ieu mah beus katembak urusan nyana. Tapi satu suara polisi ge diambungeun paeh. Tarua di ditu bang saya Nabi salam polisi milu sanajan ku nyam nyom doang.
kok sungut nini nu teu nyaho naon teh. Ayo polisi mah diajar ge niup priwit teh Nabi salam. Lamun niup priwit mah jago nya. Tret. Siapa teu nyaho kan lamun pit hiji naon mun tret naon siapa teu nyaho. Aing nyaho. Pan keur pernah jadi KM main di SD. Aduh. Ya terjawab Pritna, ya Allah ya Rabbi. Nah, instruksi perang. Tuturkeun turut Allah jeung Rasul. Kadek ketika Allah enggak instruksikan perang merangan kafir, ati Allah wa Rasul. Ulasieun. Tapi ternyata horenganan manusia teh sieun kita perang teh baheula zaman Kangjeng Nabi teh sararieun malanang tangan lantaran pimpinanna langsung Kangjeng Nabi. Di zaman sahabat teh sararieun lantaran pimpinanna para sahabat. Di zaman tabiin teh sieun perang ngalawan musuh kafir lantaran pimpinanna tabiin barang kabelah dia sieun urang sebab pimpinanna motif geus lain. Kumaha pimpinan pana tuh sagala rupa ge. Kumaha pimpinanna tegas, jelas, hilu. Cara kamari Panglima Gatot kan jelas. Urang teh terangkat perasaan urang. Hei, layak jadi presiden Gatot, masya Allah. Teh jahona naon urang mah, tetapi kagagahanana urusan politik urusan nyana, tapi urusan gagahna ya mah. Tapi urang teresep jasa kasih eta. Ieu mah teh urusan politik sama urusan nyana. Si Tito eta urang teresep eta kajian kumaha ge. Ye, cenah ieu mah politik aya nu ngendalikeun sabodoh kumaha sia. Ngan di mata masyarakat sia jorek kitu bae geus. Ini sakitu teresep. Walaupun wallahu alam perjalanan politik tapi urang makan teu nyaho, nu nyaho kadeuleuna doang. Nu kadeuleu kurang seperti gitu. Urang emang resep ke presiden atuh biasa-biasa bae. Atuh biasa-biasa maksudna can kanyahoan ngeunah-ngeunahna ieu urang. Can kanyahoan ngeunah apa jadi presiden teh urang teh rakyat supaya ngeunaheun. Ya orang nu mantak milih WHG supaya jalan bararagus, jalan cai ngalolocor ulah mararangpet. Pembangunan supaya jelas, birokrasi teh supaya lancar sebab dipimpin ku si kumis mah kamari teu jelas. Nah, kan gitu kan urang hayang jelas kan. Nah, tinggal ditanya, ieu bupati urang kuari jelas apa henteu kumaha sia. Heuh, engke ka hareupna deuk dipilih deui pan teh aing mah kumaha sia. Lamun sia mere duit ka aing hayu. Lamun karasa kurang dah di dia kapicung bae ge kudu aya sajam lantaran jalanna bade dog. Jadi kapicung masyaallah karim nyangakeun ka Bapak Bupati Zaki. Tah kami sebagai rakyat anu milih anjeun. Terserah hayang kapilih deui perakan teh ku sia jalan. Namun engke awas ulah awas aing ngagerakeun sa Indonesia sia kara. Pemilihna memilih bupati sa Indonesia ku yang digerakeun kabeh. Bos cenah kieu sombong ame aing kadang-kadang sombong. Atuh ngeunahna aja. Punten tapi nyangakeun sadaya-daya abdi mah rakyat. Dek diturunkeun cenah jabatanna mangga. Kumantak wani ge aing hese nurunkeunana nyana. Jabatan teu boga naon teu boga. Aing mah bisa nurunkeun nyana. Aduh. Ih ngaji kemana cenah Kiai? Emang Rajab mah kieu. Bulan Rajab mah anggap Rajaban lah ya. Instruksi perang. Semangat baheula. Tetapi masyarakat teh kapan embung diajak perang teh. Kunaon? Sebab aya kanyaah kalebar kahoo anu dimotori ku cinta. Nomor kahiji jelema teh cinta dunia
ku cinta-cintana kena dunia sehingga embung ninggalkeun dunia, embung pepegatan jeung dunia. Aya jelema resep jasa kana motor menang meuli dibawa ka imah, dipake dikumbah dielap, dipake dikumbah dielap ku resep-resepna. Aya hujan saeutik ge kajen lempang, motor teh dipake. Kula mah keur inget keur zaman baheula keur sakola SD eta kunaon tolol-tolol ting guru mere nasehatna anak-anak sekalian karena hujan sepatunya sendalnya jangan dipakai dulu ya. Nanti dipakai-pakai nih di jalan raya jadi supaya tidak kotor. Jadi berarti kajen suku mah blok ge. Teh guru kos kitu guru baheula. Karena kampung kan di dia, udah nanti cucinya di sono, jadinya nanti ya. Eta kan kos lu bener padahal salah. Atuh kapan sendal jeung sepatu teh jangan jagaan dampal. Kunaon ai dampal kacucuk ge kajeun. Berarti kan resepan kene ka sepatu eta. Bandingkeun ka dampal. Anu bloon deui mah deui, urang lamun boga sapeda, haju jalanna blok, sapeda dipagul. Tanyakeun ka Haji Pendi, bloon tanyana. Baheula mah dipanggul sepeda kunaon blok ya kana. Eta resep jasa ka sepeda. Masya Allah, pugu sepeda teh jang kendaraan abe urang ngeunaheun. Aya blok setik dipanggul sepeda. Eta kebaheula ke kula leutik kula ge seserian beji teu tarolol amat. Pan aing dibonceng dungdung mah aing kotor bae. Eta tolol baheula. Pemikiran kakak datang kadinya baheula. Aju cakolot teh ade sarua bae, ulah ka dipake aju. Ieu dampal suku sia cenah minyak tanahan bae. Minyak tanahan bae ulah kotor teuing. Ih, karena itu tah. Nah, cinta jasa ka sepeda, cinta jasa ka motor sehingga boro-boro dek diinjemkeun ka batur pugunyana ge blok saeutik teu make. Nah, iya nu kasieun ke lamun motorna leungit teh nu maling kana nyana molotot bae teu kicep-kicep stress. Eta akibat cinta. Geus tambah cinta materi tamanya urusan sepeda, urusan motor, urusan mobil loba jelema anu dipake ka resepna kemudian leungit jadi stres ambalaya. Mantak di pesantren Grogol loba jasa nu stres. Aya pesantren di Grogol. Nah, kuari maya jelema cinta jasa ka awewe, masya Allah, menang ngarayu-rayu nyana, tidak ada duanya engkau di dunia, mbal. Sampai kapan dan sampai dimanapun sebelum engkau menjadi milikku akan ku kejar, pahara jasa. Tetap akan ku kejar kau walaupun bagaimana. Aku adalah seorang laki-laki pembeli. Walaupun bagaimana tetap akan ku kejar. Menurut perasaanku di dunia hanya engkau yang tercantik. 1.000.000 bintang di langit, satu yang bercahaya. Pohara jasa. Ya Allah. Akhirnya langsung nyana daekeun. Ku terima cintamu, masya Allah, bahagia jasa pohar. Ya Allah, akan ku jaga engkau jangan pun ada orang jahat nyamuk andai kata akan ku tepak. Tidak boleh terluka dirimu lebih-lebih hatimu. Aku merasa sejuk ketika aku melihat wajahmu. Di tengah matahari yang ereng-erengan. Masya Allah, karim. Akhirnya lalakina menyintai kawewe naga kitu kene geus saling menyintai. Tapi ngaranna ge lalaki mah gombal neuleuh awewe anu leuwih geulis deui padahal mah bobogan geus sataun 2 tahun. Pindah cintana kanu sejen. Tinggal awewe bae ngap bae. Masya Allah, surga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan. Manis yang kau janjikan tapi pahit yang kurasakan.
pohara jasa. Dulu kau berlutut di kakiku untuk mendapatkan cintaku hingga terbuka hati-hatiku, pintu hatiku. Pohara jasa eta bahasa. Ya Allah, ya Rabbi, pohara. Tetapi setelah aku mencintaimu, engkau begitu mudah meninggalkanku. Akhirnya mesantren ke Grogol. Pesantren ke Grogol akibat cinta, kemudian putus cinta anak ke Grogol. Cinta motor putus motorna Grogol bagian anak, cinta mobil putus mobilna Grogol bagian anak, cinta wanita putus jeung dipakai ka cintana Grogol bagian anak. Mesantren kan di Grogol impus tuh nu mantak cek Gusti Allah, hei ati Allah, turut maneh ka Allah wa rasul jeung rasul lain. Sia boga harta turut, awas ya ulah ka perang heulanan zakat. Aing mere kasia usaha maju aing nyaho harta sia ku ari geus sani sok ati Allah wa rasul. Allah ngainstruksikeun zakat, ayo nurut sia ka Allah wala tawallau, ayo ulah ngabalieur sia. Karung mah dihitungan bae ratusan juta can kabeja sok ka zakat gitu ke. Mobil angkot mah loba tapi can kabeja ngazakat. Beuh perusahaan mah tuh di anu nu aing, tuh di anu nu aing, can kabeja ngazakat. Ieu sia pancak Allah ge ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa rasul. Boro-boro titah perang, titah pepegatan jeung dunia bae ge zakat sabaraha persen geus teu bisa. Ieu lah bangkawarahna manusia. Bangkawarah. Tata ketelga zakat bagi hasil. Kuari masing ada siata kapan geus jadi miliuder, geus jadi hartawan jutawan. Nang aing tetecek Gusti Allah tuh urusaneun sia masjid, tuh urusaneun sia fakir miskin, tuh urusaneun sia yatim piatu, tuh urusaneun sia pondok pesantren majelis taklim. Pegatkeun ku sia karesep sia, sok kadinyakeun. Boro-boro kadinya zakat ge henteu. Atiullah wa rasulah. Ulah pake ngadalilan anu beda puasa, beda lebaran, ieu dalilna waduh logor teuing atuh. Dalil mah kudu kos kopeah. Kopeahna nomor 5, kudu make kopeahna nomor 5. Ulah kopeah nomor 5 make nomor 25. Mata kaya kiai ngadalil ka kula atiullah wa rasul, heuy cenah kiai. Can didenge ku aing mah. Ketrukeun dalil sia nu bener heulana. Kulogor amat sih ngadalil. Je, teu kula mah. Denge bae kiai anu enggak. Kaki uci cenah tak kiriman tah atiullah ar rasul. Ya. Henteu tah mah ETK tah kos kitu mah dianggap lah bae mah. Ngaji deui atuh sia. Je, perang sana. Wah. Ngan aing teh sombong mah. Cuma pupuk sombong kadang ikut silisia sombong deh. Mantep. Deh. Nu bener ngadalil na tuh, kalau make dalil eta. Ji, logor tah batu. Ieu bajang kabeh tah kadieu. Cara teu tempelkeun bae kan teu bisa kitu. Aya khususon ila ruhi Haji Supendi aya. Atiullah wa rasulah. Coba ulah cinta dunia sia eta kakarake di syariat. Kuari urang asup ka thariqah satungtung sia cinta keneh kana dunia moal lempeng tarekat sia. Piceun cinta dunia deuk manggihan Allah ulah kahalangan ku motor, ku mobil, ku perusahaan. Kunaon emang kudu dipiceun eta mah fana eueuhna naonan. Wujud bainal adam main adam eueuhna naonan. Singraikeun eueuhkeun di jero hate piceun cinta dunia. Ulah kudu bogana naon urusanana lain kitu, ulah cinta dunia. Panjang. Makhluk eueuh-eueuhkeun. Ati Allah wa rasulah. Tuturkeun Allah, turut Allah. Cok lagi. Kakara
didinya lamun urang daek nuturkeun instruksi Allah zakat tah yatim piatu pakai di tah masjid tah keur ngomong ngeunaheun dia saya majelis tah padahal mah jelema mah pondok pesantren tah naonan sia kuring noreka tah beres kabeh di hate aing mah naon karak Allah ningalikeun ja bener sia beres. Nomor kedua urang terlalu cinta kana roh sehingga ulaheun ku diri urang roh keluar ti awak urang dengan perang resikona roh keluar ku cinta-cintana urang ka awak urang sehingga roh teh embungeun keluar ti awak urang tidak perang embung hook ka roh ieu teh perintah Allah kajeun perintah ge teh hayang aing mah ati Allah wa rasulah perang sia ye coplok roh kajeun coplok teh tuturkeun Allah anu ngarohan awak sia Allah nu nitah kaluarna ge nyabut ge Allah sagakeun sadaya-daya ka Allah tah kakarak perang mantep kos kitu tanpa aya motif naon hiji Allah mana di ka mana perang deuk naon lillahi kalimatillah kalimatullahi hiyal ulya hiji sabilillah beres atuh lamun urang kos kitu mah kabeh ge mantep begitu perang teh ngeunaheun jasa heuy perang mah siapa ya duh aja nya nu mere roh ge aing Allah jadi cabut lagi ku Allah atuh ge dibere surga ku Allah mantep geus kan ngeunaheun hampang perasaan eta ngomong mah ku cinta-cintana kana roh sehingga ulaheun roh teh kaluar ti awak urang Kangjeng Nabi nitah puasa Rajab sunnah hei tak Kangjeng Nabi tuturkeun Allah tuturkeun Rasul Allah puasa Rajab sia sunnah teh ain wajib nama Ramadan ku hook-hookna ka awak roh besi coplok isu keneh geus 2 piring wudu boro-boro perang sia ji cenah kieu nu di dieu mah puasa kabeh teh podol sero emang aing teh nyaho ngarokok ngeleput itu tadi ji emang kiai neuleuh atuh neuleuh aing sia aju kunaon eta atuh teh naon titah puasa Ramadan titah puasa Rajab cenah duh hook jasa ka awak besi roh coplok kakarake titah kos kitu ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa rasulahu nu iman geura sing nurut maraneh kabeh ka Allah jeung ka Rasul Allah aju hudang penting tahajud hayu hudang wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa hudang duh tadi es kakarake jam 12 ieu hudang jam 1 karak sajem asana aing isu kering lah hok jasa ka awak roh besi coplok lain kaca aing ngabenerkeun angga dikepruk-kepruk dipluk-pluk malah mah ditambahan hiji tolol teh coba ditambahan abeh ngeunaheun ke bae jam 3 hebat tah pikiranna mah jam 3 hebat aja lo bareng semprot heula langsung ngees ke jam 3 udang kotok kok di sisi mah kok ji kok mah isu-isu ya bener orang isu-isu sial aing boro-boro tahajud subuh ge horeng kabablasan beungeut sia takos karar itu atiullaha wa rasulah titah nurut ka Allah urusan sunah-sunah bae ngelanan ieu nah lebar ka awaknya ka awak ka awak mun dilaksanakeun besi coplok roh embung encan titah perang kakarak ge titah kos kitu geus embung coplok urang embung gering setik embung besi salesma embung besi gering teh urang teh kos kitu hook jasa ka awak padahal mah di hook ge wawayah modar bae sia paeh sia kajeng gua hook jasa bawa ieu awak ka rumah sakit abeh roh ulah coplok geuraan bawa ku sia impus abah impus
bawa duit nambah PPJS bah telok diurusan BPJS aku pemerintah atuh sia jual-jual naon heulanan atuh ieu abah beusi kaburu keluar roh ieu asa deuk ngangkat-ngangkat bae bawa abah marahnya nah dibere muriang teh ya besi coplok roh hook biasa berarti ke awak ngarah ke anakna wayah paeh tapi lamun urang geus nurut maka Allah ih tentrem paeh tuh. Jadi cobaanana heulanan ieu aya teh instruksi perang. Ulah wakat tita perang nyoplokeun dunia bae heulanan sebab perang mah coplok jeung roh-rohna. Ulah wakat heulanan tah nyoplokeun dunia bae heula. Zakat. Ya Allah ya Rabbi abdi diperintah ku Gusti Allah titah nyoplokeun ieu hak batur du fakir miskin. Tegeuleuh teu balik demi nurut ka Allah jeung Rasulna taat fakir miskin bikeun ka kiai pangaturkeun fakir miskin abdi mah geus teu bawakan teu kakuat kakait urusan kos kitu mantap jasa teh kadangena itu kenaon teh kiai eta keur ngabangun masjid masyaallah butuh sabaraha kiai gitu teh sababaraha mah teu babae deui halanan di imah aya 2 miliar cukup teh kiai keke aing asa muringkak bulu ye lain punduk bae nu handap ge ada muringkak ieu beneran kuleg gue ya tak kita nah perintah Allah ati Allah wa rasulah abdi nyoplok-nyoplokan dunia geus teu hook tah pake syiar agama Allah karak ati Allah wa rasulah eta nu kos kitu layak dibawa perang ari model kos kieu ulah perang diajak demo bae kemajer entuh cenah boga pencap bae Haji Mualmir moal ngan deuk bae jak nya nyeun buras mah masa nyeun buras biasa teh sae nyumbang beres geus bawa ka Jakarta biasa aya keneh ayo keneh irahanya demo deui paling untung aduh tama kos jelema pidato mawa supirna gagah barang dek balik pajar kiaina supir teh jadi amplop jang kiai dibikeun ka supir jang kiai leutik jang kiai mangan 300 supir ieu ai jang kiaina mah 3 juta 4 juta baru datang ka imah kan kiaina muka wah kajeun kumaha salah hili kajeun kumaha nanyakeun ka supir kan teu etis masa si kiai nanyakeun ka supir hayang kanyahoana kumaha ye menang 2 poe supirna ngomong deui kiai undangan deui ira deui geus kajawab geus kajawab geus ku aing aduh supir nanyakeun undangan deui bangun sumingrah teh kitu geus kajawab geus berarti sia ye hayang aing mah bebeja tuh sia jadi teu kudu ngomong teu kudu ku nanyakeun bae tah kos Haji Pendi nanyakeun demo deui sumingrah ka harti geus geus teu kudu ngomong geus ka harti asal nanyakeun ira demo deui bangun kekerot teh gitu eta kos supir nu tadi iraha sih undangan deui abdi siap geus ka harti geus berarti salah mere ka jeung ngomong ih ngaji datang ka mana sih nu sebenarnya Allah wa rasulah sing narurut marane kabeh ka Allah jeung Rasul sok dimimiti instruksi perang ulah hook ka harta ulah hook ka nyawa motifna kalimatullahi hiyal ulya kabladiana training heula urang coba tita puasa Rajab memeh Ramadan hook henteu ka nyawa besik joplok bladiana eta heula sedekah sunah hook henteu besi coplok kabladi tunakeun nu fardu nu wajib lamun geus dengan ikhlas jeung ridho inget ka ayat ati Allah wa rasulah tah ngeunah dititahna ge wala tawallaw turidwan
ulah ngabalieur aranjeun kabeh ti Rasulullah dengan cara bimukhalafati amri kunyulayan kana perintah Rasul asal nurut ka Rasul nurut ka Allah wa antum tasma'un padahal aranjeun kabeh ngadenge ka Al-Qur'an ngadenge ka pituah-pituah kana nasihat tapi tetep bae ngabalir training kuari matita nusarana sararuna ceuk Kangjeng Rasul hei ulah barang beli 2 akad sebab ceuk Kangjeng Nabi nahan Nabi an safqataini nyegah Kangjeng Nabi tina jual beli 2 akad 2 akad teh loba motifna diantara namun cash mah 10 juta lamun kredit mah 20 juta dilarang ku Kangjeng Nabi riba sok geura hayo tuturkeun Nabi tetep bae meuli motor kredit jangan ngaji ka Cilongok mentak sorana ge ku aing kadenge lain durut-durut kredit eta motor teh berat ka hareup motor berat ka hareup mobil berat ka hareup teu meunang 3 bulan teu dicumponan berat ka hareup ai maju ka hareup ai berat ka hareup beungeut sia dan lain-lain sebagainya ulah anu sofkotain ambalaya mun dijabarkeun malomba jasa urang beli motor di dealer tetapi urang teu bisa langsung ka dealer kudu melalui leasing langsung ka bank urang jual beli jeung dealer tapi aya orang ketiga bank teu bisa teu melalui bank berarti bank teh eta teh hayang untung di antara nu 2 jual beli nu meuli jeung nu ngajual padahal lamun langsung meuli ka dealer nama cukup 15 juta lantaran melalui bank jadi 20 juta nahan Nabi anu sofqatain karasa ku sia di akhirat bakal dibeulung sia ji emang kumaha kitu cenah aya kiai itu nu ngahalalkeun aya dalilna pantogeun kiai kos kitu pantogeun geus ulah make ngadu dalil ulah cekel huluna ieu tihang deg caknya ieu golan nabi ye tihang ye golan nabi ye jeger ge atuh beulah hulu aing daripada dikanarakakeun sia jeger beres ieu ulah ngomong jai lah ieu cenah aya jamul jawamean legleg sia jamul jawame teu bisa sanajan masalah mukhalafah ikhtilaf mu'tamadna tetep hal teu kumaha atuh aturan-aturan kuari kos karar itu deh kumaha urang melalui kos kitu bae dibuat sedemikian ku Yahudi supaya milu ke urusan riba sok murnikeun moal kebal urang para rae moal kebal urang para kaum mau nunggu suisan malah tau geus tah mah teu kudu ngitung bulan jeung minggu dan lain-lain sebagainya wala tawallaw anhu wa antum tasma'un ulah sok ngabalieur ti Kangjeng Rasul padahal manjeun teh geus ngadenge ka Al-Qur'an tiba heula ge urang geus ngadenge eta bunga bang teh haram tapi kunaon maneh ngabalieur euy wala tawallaw anhu ulah sok ngabalieur ti Kangjeng Nabi emang Kangjeng Nabi teh nyahoeun Kangjeng Nabi teh hihiberan uleuh taki haji uleuh cak Kangjeng Nabi leuh kemakanan mah sering tapi terus bae make duit bang uleuh cak Kangjeng Nabi emang Kangjeng Nabi bisa uleuh nya geus sarua euy eta mah bahasa putat uleuh sarua tuh wala tawallaw anhu wa antum tasma'un urang geus ngadenge ku ari 2 akad haram riba tapi tetep bae urang ngabalieur ti Kangjeng Nabi deuk iraha ati Allah wa Rasulullah deuk kumaha ayo sia deuk datang ka mana berbeda puasa mah datang ka ku ari teu daek sasalaman tolol teh coba
aing ngridit mah terus gedean mana jeung ngridit ya Allah geus urusan ibadah geus urang plong-plongkeun kumaha nyararana bae geus kumaha jang ka Allah ieu sarua pagoboga dalilna tah riba urusan gusia ati Allah Rasulullah urusan da gusia wah ki uci mah teu nyahoeun bae aing nyaho dalilna ambalayah di aing tantogeun wala tawallaw anhu antum tasma'un gara-gara nama kiai hayang boga kedudukan aya di partai pangbahaskeun cek pemerintah ta urusan eta batur ngaharam-haram coba ku sia halalkeun ke sia ku aing dibere kedudukan atawa sia ku aing ge dibere duit ajunya naneangan kitabna nu haram jadi halal tak kiai partai mantap ku Allah teu dibere berkah ge cabut ku Allah keberkahan ilmuna walah wahuluh nyanana marah bae nu aya suzon bae ka batur nyana geus teu kapake lantaran kapakena ku itu ku itu geus teu kapake ku masyarakat geus henteu tinggal nyana bae mamarahan bae nyekelan kokoprak bae paling ngoprak kan naon kotok ulah kitu cenah kiai aing kitu bae aing mah nu geus banggeus maksudna sieun encan sing hade kitu maksudna wala tawallaw anhu wa antum tasma'un ngadenge Quran tapi sia teu ngadenge teu galingsi ngadenge pitutur beuh kipu doli mah diondang deui diondang deui tapi teu didengekeun ku nyana horeng kiaina ge kitu ieu wa antum tasma'un Quran wal mawa'iz ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون ulah raya lanjeun kabekos jelema-jelema nu ngomong nama di hareupeun Kangjeng Nabi sami'na ay kudu nama wa ata'na ay mawahum la yasma'un di hareup ngomong samina padahal mah teu pernah ngadengekeun si mata damburin wa ti'adin jadi sarua jeung samina wa asaina di hareupeun mah sumuhun kaluar bae ti hareupeun Kangjeng Nabi tidak di hadapan kiai manun muhun geus kaluar beti kiai tidak ieu ulah kos kitu loba tak kos kitu emang saha eta kiai nu kos kitu wa humal munafiqun awil musyrikun eta teh jelema munafik jeung jelema musyrik kararitu dipayunan Kangjeng Nabi masami'na tapi geus kaluar ti Kangjeng Nabi mah asaina wala tasma'un teu ngadenge musyrikun ge di hareupeun Kangjeng Nabi mah sami'na geus kaluar we ti Kangjeng asaina tuh ulah keur baheula bae da Kangjeng Nabi mah teu maot urang tekadkeun Kangjeng Nabi mah teu maot apaleun Kangjeng Nabi mah urang kuari keur kukumpulan di dieu emang Kangjeng Nabi teh apaleun ningalieun geus atuh urang teh kudu sami'na wa ata'na ati Allah wa rasulah nurut abdi nguping abdi bade nurut sakumaha nu diutarakeun ku Gusti Allah melalui Al-Qur'an dijabarkeun oh horenganan riba teh kos kitu haram abdi ngadenge abdi bade nurut nu enggeus ku abdi bade dicoplok-coplokkeun moal di deui abdi bebersih oh bener cak Kangjeng Nabi sami'na wa ata'na oh tita ngazakat deuk abdi ngazakat sami'na wa ata'na oh abdi deuk demi syiar tuh masjid sami'na wa ata'na perang siap sami'na wa ata'na cak Kangjeng Nabi lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun innallaha ma'ana kasidina Abu Bakar naon bedana kuari ge cak Kangjeng Nabi sarua maneh teh bareng jeung kaula innallaha ma'ana kula bareng jeung anjeun Allah bareng jeung anjeun maneh duaan Allah katilu maneh tiluan Allah kaopat maneh 10-an Allah ka 11
maneh sarebuan Allah ka 1000 hijina dina harti terus-terusan Allah bareng jeung urang kanyaho jeung rahmatna jeung bantuanana kok cenah urang elehan bae motifna henteu kalimatullahu hiyal ulya lain sabilillah naon atuh sabilil kursi wa sabilil jabatan atau sabilil kursi wa sabilil jabatan enggak cak Allah lepas atuh ti aturan aing Allah kumaha sia nafsu sia tah mah kos kitu Allah gua sia sok mantak pas ini lah Muhammadiyah NU pas ini HTI pas ini dan lain-lain sebagainya pas ini sebab naon nu masinikeun naon aya bae meureun nu bener nama buah HTI buah NU buah ting Muhammadiyah buah Khuruj buah FPI dan lain sebagainya ngan pas ini masinikeun sabilil kursi wasabilil jabatan wasabilil ujung-ujungna mah cenah kieu sabilil duit eta lah tapi meureun aya nu bener nama nganti ya urang wallahu a'lam teu ulah maksudna datang ka masinikeun soal kos dipasinikeun kajir kos jelema deuk ka Allah kemudian diaromongkeun biasa tah kos kitu mah kajir sadaekna sia ngaromongkeun aing bae ke kajahoan di akhirat beres nih nyahoeun bae nya nah iyalah wala takunu urarek araya anjeun kalladzina qalu seperti jelema nu ngaromong samina wa hum la yasmaun dongeng nama kieu dititahan nurut ka Allah jeung ka Rasulna tapi eta musyrikin teh ngomong ka Kangjeng Nabi kafirin teh ngomong ka Kangjeng Nabi Muhammad maneh teh cenah hayang dituturkeun sebab maneh teh cenah utusan Allah Nabi Allah tuh coba nungis pae Qusay bin Kilab terbunuh Abu Jahal terbunuh Sufyan terbunuh coba hudangkeun deui nyana lamun hudang engke nyana ngomong euy tuturkeun Muhammad ku aing ge karasa gara-gara teu nuturkeun Muhammad aing disiksa tah tuturkeun Muhammad sebab Muhammad teh nabi Allah tah coba kos kitu Muhammad hudangkeun coba nu paeh goblok teu coba tolol eta pamentana pohara jasa Kanjeng Nabi dipentak itu kumaha lantaran waktuna geus beak wallahu alam bisawab.